sholat subuh ya tuh. Borang ke, borang. Ke, urang ke, borang tuh. Baca pebis keluar tuh. Belajar udah harus Jo. Baca pebis nagus keluar tuh. Borang. Kokom. Good morning, Cok. Good morning, Cok. Good morning juga. Ya, good morning wajah alabatan orang Inggris. Nikmat sekali. Mantap. Suruh putih ya. Kumpul kayak luas. Iki, siapa puasanya? Ini cocok tuh. Usahakan. Yaksi. Jalan mana? Suka. Kemarin orang tayangan yuk. Ayo tuh. Cokokan. Cak. Cokokan. Berayo. Cak. Mana sih, Cak? Cokokan. Berayo. Cak. Siapa beraryo. Ya, di dia aja ya. Didinya Cak. Oke, Cak. Barang sangkup Cak. Ayo, Cak. Aya naon? Cak, jangan tuh, Cak. Aing teh nyaho naon nanya. Aing keur ngaran dia sakeun buka ieu. Ih, orangnya can ngomong. Cak, tadi si Iki batal puasa. Pas mah bohong ari aing mah batal ieu ah. Ih, di bejaan. Ayo nah ka dieu. Ayo atuh aing amun bohong sok aing keun ya. Aing teu ngandel ari aing batal mah. Ayo tuh, Cak. Tuh. Ayo. Bang, itu saha? Gak tahu itu siapa. Bang, okas nama orang wow. Nah, itu siapa? Bang, okas nama itu adina ibi-ibi anu di itu. Ibu-ibu siapa? Namanya ada Komkoman. Kom-koman siapa? Di baskom meren. Ih, kok baskom? Kokom kali. Iya, Kokom, bukannya baskom. Bejakan yuk kak, ibi baskom. Kokom, bukan baskom. Bodoh ah, ayo bejakan weh. Ayo bejakan weh kayak di Kokom. Yuk. Asik kan lewat euy. Kokom, di Kokom. Naon jang? Bi, adi ibi itu pingsan. Pingsan. Bohong bener maneh mah ah. Tadi mah seger kenehnya sel. Benar, swear asli nage tebohong. Jalan adi itu. Aja orang samperkan aja. Ayo siap. Betul kan saya compliant. Pingsan we ngagolen we. Oh, bener tuh. Boleh wae. Tah budak nata. Saya ngajoprak wae. Baca ibu orang mau ke jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kada jarak. Cicu tadi mah seger keneh pas kurang mergokeun main nantos minum es tehnya. Bro. Modus meureun Cak, modus. Modus apa yang ge? Ayo Cak orang ngatakeun lah. Udah bohong belum? Ayo Cak orang ngatakeun Cak. Bohong coba yuk. Ulang ya. Ulang ya. Nah, Naon?
Ki, batal puasa punya. Pura-pura sih batal puasa oge. Ih, puasa ce puasa. Yulna ge ya sungguh yang geus garing banget tah. Garing-garing tadi saya minum es jadi duduk di pos. Oh tuh sel. Tuh. Ih, bohong cok lah dipercaya cok. Jeung jujur sih ya, pun tuh jujur kan sih cekek oge sih ku aing. Ya cok ampun. Ngaku batal banget tal. Tuh kan Ca bener. Oh sih bener batal, awesome batal ku cekek oge ku aing sih ya. Ya ampun atulah cok. Ce bang sekali doang. Sesukan mah moal dah cok. Oh gue sih ulah gitu deh. Ini kan mun batal ku itu dicekek. Ce ampun. Ca, ulang tanggal saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayo orang balik kelas, belum siap puasa, ayo balik lagi. Mung cok orang yang di heula. Aku batal cok. Oh nya tuh ojek balik heula nya. Heeh. Kan geus batal lah. Mending nanya ke Ustad lah. Gila ke Ustad lah. Kemana budak sewi? Narik lagi. Assalamualaikum. Salam. Salam ada. Cari. Ada nungguan ada datang tuh. Jalan. Duduk. Waalaikumsalam. Duduk. Puasa tuh? Puasa. Alhamdulillah. Ayah mau puasanya setengah hari? Ini puasanya setengah harinya. Ayah pengawasan tos rekse. Enak silakan baca doa sebelum pulang. Oh, silakan mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik. Enak ke? Tadi teh ceritanya kieu Pak Ustad. Tadi teh atlet teh haus banget. Terus minum. Mata Pak Ustad hukumna. Oh gitu. Ceritanya iki teh berpuasa, terus minum es. Heeh. Aus, sabab aus. Terus nanyakan hukumna. Ya ki, hukumna kieu. Hari misalkan puasa, iki nya naon ngabatalkeun puasa? Ya.
nambah sebutkan dahar terus jajan minum terus nanti ya setadang latihnya ya arek nanya ka iki lamun misalkan untuk puasa aya berapa orang nu kahiji budak leutik iki budak leutik lain nu kadua iki awewe nu keur halangan lain anu katilu naon ya iki jelema gelo lain kan berarti lamun iki teu puasa mun iki batal berarti iki jelema gelo Di Pak Ustad, ilok orang jadi jelema gitu. heeh matakan ge iki kudu puasa teu meunang batal lamun misalkan batal kemeunang jadi iki lamun misalkan keur puasa batal atawa iki lamun misalkan keur gering geus teu kuat meunang dibatalkeun tapi asalkan kudu dikodo Ari di kodo teh naon Pak Ustad? ari kodo teh kieu ki jadi iki misalkan ayeuna puasa batal terus kodo teh ganti eta puasa namun misalkan iki keur puasa batal puasana wajib dikodo atawa diganti nya digantina kudu puasa deui puasana dina hari-hari nu lain saenggeus bulan puasa ngerti Ngerti. Oh gitu ya Pak Ustad. Oh nata ya mulai. heeh Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aden jalan si iki aing mah aing capek saur nyangu mun itu kurang hees kalah batal puasa teh capek pan nyangu teh penting tunduh naon pan kalah batal puasana mana si iki ya geus jam 2 can balikeun wae ka mana ngaladogna beureum dok teh ah si kembojona buka deui ka deung mah pan rape urusan aditnya Assalamualaikum. Yo. dah terus iki karak balik Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam masuk iki masuk di mana sih ya Tadi pas ka panggil Pak Ustad. saya geus kapanggih jeung Pak Ustad beureun tadi Oh carek Ustad teh kieu. Ieu orang pan geus gede ya lamun misalnya orang batal puasa Pak Ustad ge anu diizinkeun teu puasa aya loba di antara naon tah iki di antarana di antara teh budak leutik awewe anu kena halangan jelema gering jeung jelema gelo dah cek Pak Ustad asupna ka nu mana tah maneh tah urang teh teu asup ka golongan anu itu nya anu kahiji jelema gering kadua awewe emen katilu budak leutik urang pan geus gede nya heeh geus wajib puasa malah batal jadi orang asup ka golongan jelema gelo yang Ustad disebut jelema gelo setelah batal tuh ya orang gitu tah ya cuma puasa ruana ho habisnya sih tuh puasa tuh jangan tuh puasa belum jadi gede gitu kan Ustad dia cuma kayak isukan puasa tuh cuk aja dia poe batal kan penting sih di kodo kuduna lu atuh cuk hampura atuh cuk tinggal pura pocek kayak ini mah bukannya jeung sayur ya itu keur momean sayuran yuk sayuran singkong oh cuk bukannya jeung anu saayana wae lah oh saya teh kan kudu bersyukur atuh cek aing pan kudu narimakeun hirup jelema mah urang teh jelema teh boga kudu sabar tawakal ka Allah ulah puasa ge batal wae kaduh atuh cuk batal puasa kaduhungnya masa geuning anjak kapan deui tah kitu cek teh kudu ngawaruh teh kitu aya cepet mung mamagahan doang pan ka adi teh kudu sabar hirup mah cuk eta asal lila kene tuh cuk
Udang teh asar. Ya geus ngomean angeuneun eta. Udang gede ku digodog. Digodog ke bocah sayuranana. Ngarujak sih cuk. Rujak kenana, rujak naon. Palapa ge tuh boga. Cuk orang ek sarela. Oke, don asar eta nya, non teh udakeun. Ke kucoy diudangkeun. Ongko-ongko we sare mah. Cuk. Cek angge naon ci, kaduna geuning pandeuri dan teu heula ieu. Ayo we batal puasa teh. Jadi teu bisa buka jeung aing tah. Geus sayurna sakieu we urang asakeun dok teu mah ya tuh ah. Dah, ayo berusaha lagi dah. Dah, kita kompor lagi ya. Nah, duduk tuh ah.